satu dua. Satu kali lagi, oke, tahan, satu dua. Satu kali lagi, oke, tahan, satu dua. Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wal akhirah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, kakak-kakak alisan tampil di tempat yang berbahagia. Anu kusni kurindu dihormat sareng anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Dipayun mangga urang sanggukeun puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Wirihna urang dinten ieu jam ieu detik ieu biasa ngempeng ngariung dina acara raraga siraman calon pengantin istri nyaeta nengkian. Pamudah-mudahan ku ayana silaturahmi ieu ngajantenkeun wasilah dunya wal akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pujani ati anu warni unggal detik disarengan kusumrah ikhlas. Mangga urang sami-sami sanggakeun ka Allah Subhanahu wa taala pinarung harapan kenging pangampura ti Allah anu maha luhur, Allah anu maha kawasa, luhur anu teka untang ku usum, kawasa anu teka kabaku. Ya Allah, mudah-mudahan acara ieu tiasa lancar teu aya halangan harungan naon. Oge rahmat nila salam pamudi dirun limpahkeun ka junjungan urang sadayana nyaeta Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka kulawargina, ka para sahabatna, oge ka urang sadayana salak umatna. Pamudah-mudahan patuh sinareng taat kana ajaranna. Dugikeun ka hari al-yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sok mangga giris jalan sakdik-sakdik. Kayak bela giris nonton dia pintu. Mayu nira ka ibu giris kahila ko ingin dikotihan. So, salih ayunan ibu kita. Anak ini nu gelis peponden hati war titimang diayong diamin gapi ngajaring gelis tiberang sarang tipeti junduk waktu naglis mangsa iatna ulah engkot kalindungan manasin anteng kumaulah kapanutan berang gerang
hati ulah semuanya keramian hati ulah semuanya anak ini putri ibu ngadoakan hidup sangkan hidup di rumah tangga penak sareng kabajaan di dunia sareng gelis mugi hidup biasa nawangan rumah tangga anu sakinah mawadah warahmah hidup sing runtut raut seuyunan kecai jantan saluyu kadarat jantan sahabat ulah rek bakia-kia dan mungkin papatah mama hidup kedah nurut kami jantan saroki kami jantan panutan hidup kedah taat hidup kedah babaktos kami jantan saroki sarang hidup sinya ka ibu rama hidup ayun atas nambih dua keluarganya eta dihijikan badai nambih dua keluarganya eta keluarga calon hidup sarang keluarga hidup sing runtut raut sing akur sarang dulur sing akur sarang tetangga sing akur sarang batur terus hidup gelis ulah dikantungkan sholat anu 5 waktu itu dasarna pondasina tihan agama sareng insya Allah aneh kalau lamun ngalaksanakeun naon perintah Allah insya Allah aneh bakal sagala katurunan anu ku neng dipiharep mudah-mudahan sing aya dina kalancaran dina rumah tanggana sing aya kenging magdirah ke Allah subhanahu wa ta'ala amin ya Allah ya rabbal alamin terhirat mama adi mohonkan pidoana pada rumah tangga mudah-mudahan abdi tiasa jantan ke rumah tangga anu sakinah mawadah warahmah sareng abdi mohonkan dihapunten ka mama abdi tangtosna seueur dos seueur kalebatan ka mama parantos ngakandung salapan sasih lamina anu teu aran teu subaha dugi abdi ayeuna janten mojang anu sawawa mudah-mudahan kasayan mama kini imbalan ti Allah subhanahu wa ta'ala sareng mudah-mudahan abdi sing aya dina kabagjalan dunya rawuhning akhirat aduh ibu neda ampun nuhun kemagung neda kanu kawasa bela jembar pangampura tiluhur sausap putih handap sahibas dampal aduh ibu abdi neda dihampura ibu anu sakitu asihna lagu maha abdi mulang kinana aduh ibu abdi neda sihat punten saklengkap ngalih keris ibu na disun keris disun ditangkep tah eta ibu hidup anu ngakandung salapan sasih lamina dugikeun ka ngalahirkeun dugikeun ka dirorok dienggeuy-enggeuy dugi ka janten mojang sawawa mugi hidup
sing aya dina kesuksesan dina rumah tanggana. Mugi naon anu pikahoyong hidup sing terlaksana. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sok nengka apa? Pengen apa nu ngayukeun abdi nukeun di hampura apa upami apa tengah hampura niscaya hirup abdi henteu guna apa hampura abdi hampura apa nu sakitu asihna ka abdi nakumaha orang kenana apa teh anu sakitu wenasna ka abdi tehilap abdi nunkeun si bidoana mugi abdi aya dina kabacaan tas geus mangga dirangkul jantan apa sok dirangkul geus eta apa hidup geus anu merjuangkeun hidup ti ahli dugikeun ka jantung mojang anu sawawa mugi hidup sing aya dina kabacaan dunia rawuh ning akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tola'al badru alaina min syaniyatil wada wajib tetap hormatkan jantung ibu. Tola'al badru alaina min syaniyatil wada wajib syukru alaina mangga urang kena
dicepang mohon terus kana rarai diusap sakedik-sakedik mohon salawanan we pelan-pelan mohon bismillahirrahmanirrahim bari maos doa Bu terus kaladap mohon terus saya kasih Bu kasih terus tangana Ibu tangana oke mohon kedah dikumbah sok Bu mohon kasih we Ibu cahina teu naon teh keng diirit-irit seueur cenah bayangan yang giantes ditepang ada itu nak ditepang ujungna itu nak non canting nak ujungna nu ditepang nak mohon tah sakali deui salira nanti dia Bu diguyurkeun ya keras kali mudah-mudahan nengkian dibersihkeun tina sagala halangan harungan naon-naon anu aya dina salirana. Ya, terus ke handap Pak karena sampai ke kaki sakali deh. Mangga anu katilu rakana. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Terus kepengkerna teh. So. Terus mangga anu ka opat silahkan anu kalima berarti opat jalmi deui mangga sada ayo bilih sesepuhna saha ninikna bilih wawakil ninikna atawa pisaha kitu mangga mangga anu sanesna mangga karunya iya pengantin atas tirisin terus mangga sehari ngajeng Mogiani punten auskeun salawat atus. Alhamdulillah acara sidang pada selesai. Mudah-mudahan mingguan didoakan sedayana. Mudah-mudahan berkasih lancar gimana apa pertikahanana. Mudah-mudahan di rumah tanggana sing sakinah mawaddah warahmah. Amin ya Allah ya rabbal alamin.